Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Muhammad Fatir Pakula, kelas 10 MIPA hiji. Di dieu abdi bade ngadongeng ngeunaan Sireum jeung Japati. Sireum rek nginum di sisi walungan, keur ngarayap ka handap manehna ti soledat pluk ragrag ka cai. Hadena caina rada ngeuyeumbe di dinya teh. Tapi keukeuh bae ari ngojay mah manehna teu bisaeun. Sireum gegeroan, "Tulung, tulung, ieu kuring rek tikelelep. Tulungan, kabeneran aya Japati keur cindeunteun dina dahan kai." Anu nyodor kaluhureun cai kadengeun aya Sireum gegeroan menta tulung. Barang ngareret ka handap katenjon Sireum keur kokosehan. Japati karunyangeun gleber hiber bari ngegel daun salambar. Song diasongkeun daun teh ka hareupeun Sireum. Sireum tuluy muntang kana daun. Daun ku Japati dibawa ka darat sok digolerkeun kana taneuh. Sireum pohara nganuhunkeunana ka Japati anu geus ngalepaskeun manehna dina bahaya. Dina hiji mangsa Japati teh cindeuteun deui dina dahan kai. Nyodor ka walungan tea Sireum anu baheula ditulungan ku manehna oge kabeneran aya di handapeun tangkal. Harita ti kajauhan aya paninggaran nyamparkeun lempengan kekeleueupan. Teu tatalangke deui buru-buru Sireum nyamperkeun Japati. Bari ngaharewos ka manehna, "Heh Japati, buru-buru geura hiber. Tuh aya paninggaran keur ngintip." Paninggaran geus ngawangkeung bedilna. Teu lila Japati buru-buru gleber hiber. Isukna Japati papanggih deui jeung Sireum. Ceuk Japati, "Nuhun pisan sakadang Sireum, kuring geus ditulungan ku anjeun. Lepas tina balai." Jawab Sireum, "Ari eta mah panan kawajiban sararea nulungan batur anu rek meunang cilaka. Eta wajib komo ieu mah kuring ayeuna hirup keneh eta teh